tuh lain sambarangan sok kira berangkat tobatan talqinan mulai zaman la ilaha illallah la ilallah mulai di lisan ieu datang ka lisanil jinan ba'da hayatil qalbi sehingga sabada hirup ate datanglah ka nusok di ngaranan tiflul ma'ani bisa mukalamah jeung Allah eta keur carita kerenna sebab loba ka isin salah salat beda kumaha salat beda kieu salat beda teh urang makan sesuai jeung fikih akurkeun jeung fikih usolli fardhu zuhri Allahu akbar urang mah kitu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan biasa Fatihah bismillahirrahmanirrahim mun maghrib pas asana jeung fikih jauh ke Allah tarekat mah lain gitu Allahu akbar teh dititah ku Allah bareng tajeng tadi lain hayal rasa Allahu akbar dititah ku Allah geus nyebut Allahu akbar nang nitah Allah nu ngagerakeunna Allah seakan-akan Allah nangtung lain sanangtung nangtungna ieu teh dititah ku Allah ketika ruku Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah ruku teh lain dihayal kitu geus mah kitu deui perasaannya nak dititah ku Allah ruku tes keur bareng jeung Allah sebab Allah teh al muharrik wal musakkin anu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun berarti digerak urang aya Allah ketika urang nyaritakeun Allah mana Allahna Allahu akbar mana Allahna cak Allah aya mana nu keur ngagerakeun kaula di mana henteu bisa kitu eta mah keur carita ahli thariqah cuman perasaan ketika itidal itu dititah ku Allah Allah sami Allahu liman beusi salah panita Allah Allahu akbar sujud dititah ku Allah itu panita Allah sebab aya Allahan lain dihayal lain diucap tapi terasa di dinya lah bareng eta lalu hese dijabarkeun anak hanya ahli-ahlina lah nu boga rasa jeung nu nyaho iman dan sakadar bahwa berbedalah sholat ahli Allah wali jeung sholat syariat sebab perasaanana lu berbeda teu bisa dihayal tak merasa mantak zikir supaya karasa lisan heula kemudian galbu terus geus bersih urang teh datanglah ka tiflul ma'ani mun kangjeng Nabi dibere wahyu langsung mun wali dibere ilham langsung tanpa aya halak antara dirina jeung Allah langsung ke Allah ngan nyanana geus embung ngadoakeun embung maksudna embung samarangan sebab asalnya ngadoa hasil maksud asalnya hayang hasil maksud isin ke Allah geus ku Allah bae urang mah pan ngablus-blus bae ngadoa ngablus-blus urang mah ya Allah ya Allah Allah pas kita lihat kita sama tuh ahli thariqah mah adapun ngadoa nu biasa tabaruk ke kangjeng Nabi tabaruk bae mah doa tabaruk ke kangjeng Nabi masyaallah mun goa ti guru da tabaruk ka guru geus biasa ka Gusti Allah takos kitu lah geus aya dina tiflul ma'ani artina hubungan dirina langsung ke Allah sebab hahalan urang kuari kunaon teu bisa kahalangan ku deuleu mata naha mata urang sesuai jeung perwatekan mata urang watek mata diresep neuleuh kanu indah-indah ketika urang teu menghindar tina deuleuan nu indah dinikmati ketika dinikmati berarti urang ahli dunia lain ahli akhirat menikmati dunia melalui deuleuan ari wali neuleuh nu indah indah ieu teh ditafakuran Gusti keindahan ieu teh dadamelan Gusti Gusti teh maha indah indallaha jamal yuhibbul jamal Allah teh maha jamal yuhibbul jamal Gusti Allah seakan abdi neuleuh nu indah teh neuleuh ka Gusti bae komo Gusti indah selalu kos kitu nya nama jadi lain dinikmati tapi tafakur ke Allah lain eureun tafakur ke terus per detik per menit
ketika celi ieu teh berwatak ngadengekeun suara-suara nu merdu, nyanyilah dan lain-lain sebagainya, suara wanita lah dan lain sebagainya. Ketika orang ngadenge suara merdu, orang indah nikmat, berarti orang keur menikmati suara merdu dunia, berarti orang keur jadi ahli dunia, lain jadi ahli akhirat. Ilah alam ari wali lain ketika suara merdu, Gusti keindahan suara merdu ieu teh ti Gusti tanpa Gusti moal merdu, seakan abdi asa ngadengikeun Gusti bae. Kos kitu teh lain omong tapi terasa langsung tet injection otomatis. Etalah hasil daripada zikir, tafakur, khidmah, muraqabah. Ieu kan sakadar bahasa-bahasa nyaritakeun hungkul urang mah. Adapun praktekna kudu ti nol heula. Urang ngaji Quran ge alif ba ta alif jabar ba mim jabar ma ta jabar ta mata sin jar si ya jabar ya sia bata sia. Bagus gitu tah. Nah ngaji sambung nyambung karak maca ieu sarua. Nah ketika geus jadina Kangjeng teu kahalangan ku sasaha, wahyu datang set jeung malaikat langsung, terutama malaikat Jibril sahabae malaikat tuh hayang mampir ka Kangjeng Nabi dipersilakan katinggalilah ku Kangjeng Nabi. Kitu keneh para wali Allah, ngan wali Allah mah ilham tergantung kumaha derajat kewalianana. Mendak lamun urang nyaritakeun Tuan Abdul Qadir sogol amat sakumaha nabi, memang kos kitu. Mun urang nyaritakeun Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sogol amat, memang kos kitu. Sebab teu aya hahalang antara dirina jeung Allah. Terus ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf, ahli Allah yakni waliullah kos karar itu ngan nyana embung ngomong teu meunang cukup ukinaya sewaktu-waktu kaleupasan. Sewaktu-waktu kaleupasan. Mana kaleupasanana? Itu Imam Sobari ketika kerja miahan. Oh Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik kalur kekadeulun roh kadeuleu naik kalur nyana langsung ka jero. Masya Allah kan, Allah karim, roh bisa kadeuleu atuh kuari aya nu bisa lelembutan deuleu si eta deuleu malam Jumat lelembutan berarti kan sabangsanya na eta. Oh bisa kadele. Oh Masya Allah karim. Nah lamun saya Abdul Karim datang ka dieu ka Syekh Hanawi ti Mekah saleng kadang set datang. Jadi takeun mana Asnawi aya dieu aya bejakeun tamu gitu sa Abdul Karim gitu bejakeun gitu bejakeun eta mah guru teh kadang carekan siap Asnawi zikir teh ya duit bejakeun lain ucapkeun Allah geus berangkat deui ka Mekah deuk kumaha coba ya deuk kumaha coba kos kitulah wali Allah sogol amat teu sogol. Namun Syekh Mansur turun di ka sumur Zamzam terus ada di Cikadueun jia teh geus kos karar itu naiknya ke Gunung Karang. Syekh Buyut Mansur di Gunung Karang nyana nyalande di hiji tangkal kayu disumpah ku nyana tangkal kayu panjang dongeng teh. Syekh Mansur keur carita ka Gunung Karang datang kaya sumur 7 sagala eta kan Syekh Mansur ka luhur Syekh. Lamun urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin diajak ke alam jin kemudian kapanggih titah ngawin jin, emang kumaha gitu eta lah di Gunung Karang. Ketika Syekh Maulana Hasanuddin Banten ndek tarung jeung pucuk umun, emang kumaha bisa ke alam eta nya. Masya Allah karim atuh moal ge disebut jelema sakti atuh. Yehe ka Cirebon dek jalan larat apa dek jalan laut? Bapana teh dek jalan laut teh bah jalan darat teh ulah jalan laut henteu lah jalan darat teh ye ceuk lagi jalan laut jalan darat ulah jalan laut engke aya angin sia nyanyahoanan ilmu sia geuna ge abah atuh sabodo bah nyanan jalan laut set tengah jalan aya angin buah tulungan ku Syekh Maulana Nasruddin ceuk lagi bah ulah jalan laut jaheus ya aku maju ayo lalakon kos karar itu amat geus jalan darat bebas tuh kakarak geus bejeuna sia deuk babad Banten mah deuk kumaha coba eta kos kitu lalakonna. Apakah kuari teh eureun lalakon kos kitu atuh teh Habib Rozak sok hiber atuh sok hiber ieu ge jana katembak nu mantep di dieu ye katembakna mending ku bedil mah ku mimis teh
mantap kuari teu bisa berdei tuh ya Allah ya Rabbi atuh masih kuari di alam kos kieu teh ya Allah ya moal di Mekah kararumpul di Masjidil Haram kok kula kapanggih jeung Kiai anu kok kula kapanggih rarasaan teh Kiai anu rarasan kieu atuh kalali berkah itu masih kene ye atuh lamun geus eueuh nu kitu kiamat Masya Allah Karim lamun murid abuya kapanggih di Mekah itu mah abuya mending mun teu seuri pan seuri abuya itu tawaf ya Allah ya Rabbi cak murid aja itu mah abuya kana di dieu ka Mekah teu naon henteu kok aya di ditu jitu nu kumaha tuh kamari ge haji pendikan aya di Jakarta beneran kapanggih itu copet kapanggih ya sia bareng jeung bangsana tuh ya tuh copet yang copet deh ya Allah udah lah menceritakan di alam anu eta geus datang ka naon kitu ngaran Ruhil Qudsi nyana geus aya di alam eta bakal ngahiji deui jeung nu aya di alam eta atuh zahirna mah biasa bae goy tapi nyana dongengna ka anu ji padahal mah teu ka mamana eta Ruhil Qudsi nyana ngahiji di anu Masya Allah Karim Ki Balam bin Ba'ura bisa langsung jeung Allah mukalamah tapi hajunya na mandeg lantaran dibere poswan sekupi letik tapi gak halangan teu bisa tadina mukalamah jeung Allah kuari jeung bupati kuari ngobrol na teh nu baheula jeung malaikat lantarana kuari mah hansip lantaran sok datang na ka imahnya diganti ku Gusti Allah zahir deui batin deui Masya Allah tugas daripada ilmu tasawuf melalui thariqah ngabersihan batin anu bakal nembus kana zahir sinar batin bakal katingali cahaya batin bakal katingali sehingga kucaangna batin bakal katempo rahasia sirrun min asrarillah Kangjeng Nabi mah kadatangan ku malaikat Jibril lantaran Kangjeng Nabi mah eueuh hahalang sebab malaikat sorangan ge meunang ti Kangjeng Nabi wari tugas daripada ilmu tasawuf ieu teh nyaritakeun ganjelan jeung panyakit nu mantak urang teu bisa langsung ke Allah lantaran berpanyakit hiji panyakitna urang asa aya awak urang aya Kangjeng Nabi mah awak teh teu diaku teu asa aya Kangjeng Nabi mantak langsung bae dat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi nurunkeun ayat-ayat lamun urang masih kana ngaku ka awak urang pengakuan urang terhadap awak urang etalah hijab di antara tanda bahwa urang ngaku ka awak urang cincin gelelede eta rumus kadar itu tuh badan wangi aku tuh beudang urang katodel ku batur tuh beudang katodel katoel karena ngaku tambah deui diri urang ngaku mulia teu meunang dihinakeun ku batur tanda deui bahwa urang teh pejabat agung bagah tambah deui sabaraha hijab urang jeung Allah tah miceunan eta nu mantak bertoriko moal lulus satungtung masih keneh ngajabat bertoriko mah mangga bae ngan atuh jalan di tempat jang naon satungtungnya na masih keneh ngajabat nu mantak baheula Abah Anom disaling-salikeun ge ku para kiai ngasup-ngasupkeun toriko ka para menteri ka para pejabat lainna naon moal aya faedahna sebab moal bisa miceunan hahalang atuh zikir biasa bae si ulama kata sama ke toriko etalah bangsa senyum kiai senyum kiai nyalakeun henteu sebab zikir teu nyalakeun salah lantaran salah kuda-kudana tayang salah torikona ku
wari diasup-asupkeun thariqah hayu bae teu pernah masantren ngasupkeun thariqah ulah atas sabab thariqah sih zikir bae sih moal wusul ilallah sebab thariqah mah dek ngawusulkeun urang ka Allah bahasa lagi beda. Wih alhamdulillah cenah barang asup thariqah teh dagang mararaju je pan kana dagang barang asup thariqah alhamdulillah jabatan naik salah sahay aya asup thariqah lain gitu alhamdulillah barang geus asup thariqah kukula harta kukula dibikeun jabatan kukula geus ditinggalkeun deuk ka Allah bae pamajikan kukula nu jore ditinggalkeun ku ari boga nu geulis thariqah sikos kitu thariqah mah ngalepaskeun nu hina aya nu hina teh dunia di jerona materi jabatan dan lain sebagainya eta thariqah sanggup bupati berthariqah nyana ngalepaskeun bupati ka bupatihanana sanggup menteri jadi thariqah ngalepaskeun kementerianana sanggup henteu berthariqah ngalepaskeun yayasanana pajarna mah kumaha meureun norekat emang padu zikir mah ilallah tengah penting los ilallah ngari huntu gunung tah gara-gara salah budak-budakna thariqah mah deuk ka Allah miceuna nu hina geus lain salah thariqahna aya anu ngadatangkeun baheula ka abah yeuh cenah silsilahna ieu kiai cak abang lain silsilah carana jana salah cip bimbing heula tuh dek torekat mah ulah wakah diasupkeun torekat bimbing hayu lalaunan keuna paham heula kuateun teu nu mantak nyana norekat can paham bere pemahaman heula Pak kalau torekat itu mau menghilangkan yang hina menuju yang mulia. Yang hina adalah dunia. Ketika Bapak masuk thariqah, Bapak jadi menteri, nanti kementeriannya harus dicopot. Sanggup nggak Pak? Wih, jangan gitu dong Kiai, ini dapat susah payah, ini jadi menteri juga dapat nyogok. Nah iya, sogokannya lemparin dong sini dikit. Nah iya salah, ini bicara nu hina. Tah carana kumaha ya wa yazharu wujuduhu, lahir bisa wujud naruhil kursi ku tobat. Tobat adalah tobat teh tobat syariat, tobat teh tobat thariqah, tobat teh tobat hakikat. Urang mah disyariatkeun can katobatan, can katobatan di syariat teh mata teh ceulit teh irung teh sungut teh lempang teh cukal cekal teh umba ambel teh langkah-langkah urang mancan bisa silaturahmi ka hiji jelema lillahi taala. Asal lain lillahi taala berarti kan aya muatan. Urang macan bisa kapan nyaba ka murid lillahi taala kudu diberkatan bae cara si eta. Pan eta mah tolol bin goblok. Can bisa lillahi taala ulah torekat. Aya muatan lih. Ieu teh ahli torekat kunaon atuh silaturahmina ka murid hayang diberkatan. Ieu mah bapana setan kos kitu mah. Deres bapak mah ieu panglima. Panglima nya ngeusah nya mah ngeusah. Diangkat panglima. Iya kumaha itu. Ngeunah bae nyebutkeun thariqah. Giliran bae ceramah henteu di amplopan. Ngageryang bae. Tuh lain gitu thariqah mah selalu lillahi ta'ala lengkah-lengkah ketika aya nu henteu lillahi ta'ala tobatan astagfirullahaladzim. Masya Allah abdi diundang ku murid abdi kemudian diberena leutik nyeri asana teh Gusti astagfirullah. Siapa salah tobat goblok tah ieu sejak abdi Gusti horeng teu lillah nyaba ke murid aing teu boga murid bayi kiai murid aing banding jadi kiai aing geus nyieun majelis aing geus muludan sugan we nyana teh ngaku ka aing
dek aya we maksud tujuanna jang syiar opo tatu beunang ahli toriko mah kos kitu haulan tuan seh ngundang batal norekat teu meunang norekat mah masih hayang masih kene hayang naon gitu diriung-riung ku jelema segala ngundang segala naon mentak lamun aya jelema anu ngayakeun hawa sultan nyanana norekat kemudian ngundang ha diseri-serikeun ku ahli norekat beunang naonan itu hayang diriung-riung ku jelema ulah nyana bae ngahaolan tuan seh batur milu gede milu bangga teu kaje tuh masalah ima lain sia kebo hijinya sia sapi hijinya awas jalan teu kebo bali aku murid ku aing sia aja cak murid na aing mal kanggo guru ka sia tah ai lain di syariat lain di tariko tuh mangga bae ieu mah cerita tariko geus kelas ieu lain deui sehingga ade lamun atas nama tariko awas ulah berbau-bau nuhina murnikeun lamun di kos itu ulah make atas nama toriko make syariat mangga abdi rek muludan nyumbangnya geus ka dituna ge kos kitu bae daek henteu gajeun geus raramean ngaranna jajabur kos kitu ngaran tapi kan lamun geus istimewa cara Habib Umar atuh teu jadi jajabur deui geus ikhlas puluhan sapira ge puluhan keboda hayangna Habib Umar teh hayang geus teh hayang nya ieu mah kajen teh bagus itu ieu mah atas nama toriko nya ngundang nya menta nya wah macam-macam tek-tek jeung bengekna eta teu beres lain kitu murnikeun ulah aya maksud-maksud anu hina sok geus lempengkeun ka Allah silaturahmina lillah gajina lillah naon bae ge lillah asal teu lillah geura tobatan neuleuh bae neuleuh zeuk bahaya geulis amat aya hayang tobatan waktuna tobat teh terus bae masyaallah karim ya Allah ya Rabbi tobat dina ningali keindahan alam tapakuran terus tobatan tobat tina ningali makhluk Allah tapakuran tobatan tobat tina nikmat-nikmat Allah tapakuran tobatan tobat tina kitu dunia nuhina kadeuleu ku urang hidup di dunia pasti diriung-riung ku dunia nu materi material di urang teh mobil teh motor teh dan lain-lain sebagainya etalah dunia hina tobatan ulah hayang kitu tarekat teh dimandak lah naon cenah tarekat make hese-hese kudu bersyarat ja urang salat geus bisa naon geus cek jadi mah naon meureun ieu sia tarekat mah lain masalah kos kitu deuk biceuna nu hina teh dunia mun sia ngawarung eureun ngawarungna mun sia boga pamajikan piceun pamajikan orang yang kos kitu cenah kitu sia teh percaya kan malah nambah kan eta dina 3 jadi 4 ya hasil tarekat ya alhamdulillah malah di Karawang mah boga pamajikanna 7 9 ya norekat kumaha sih cenah meunang norekat mah geus teu salat geus teu puasa boga pamajikan sadaekna geus jadi wali Allah rante sered ya Allah ya Rabbi iceuna nu hina nah kuari tobat asli aya nu nungtun berarti cara tobatna urang mah kakarak di syariat engke mah di toriko teh latifah main lelembutan latifatul qalbi latifatur ruh laputus sir kopi apa napas eta urang can bisa aya sababaraha poin urang can bisa tobatan ieu teh kapan dina latifatul qalbi teh aya 9 lelembutan teh sina urang teh can bisa tobat moal eureun tobat ali toriko mah dina latifatur ruh dina latifatus sir geuninganan ieu can bisa tobatan terus moal eureun tobat sehingga tobat teh jadi pagawean jadi adat iskulantaran jadi adat engke daek jadi makom urang aya di makom tobat
geus ketika urang geus aya makom tobat geus aya rasa dina tobat teh urang geus boga derajat dina makom ketika neuleuh batur anu tobat urang teh akur jeung nyana saderajat di dinya nyaho urang situ teh makomna tobat lantaran urang makom tobat bakal akur dah urang aya di makom tobat itu makom tobat kok nyaho sebab urang nobatan eta engkena balukar tina nobatan eta wujudna bakal kos kieu si itu ge kos kitu ja kos aing akur bakal akur mantak layari pul wali ilal wali nyaho ka wali kecuali wali sebab nyana pagaweana kos kitu aing lamun tobat tina eta bakal kos kitu lamun magawean eta bakal kos kitu aya di aing kuari geus aya di itu ge aya di aing akur berarti nyambung aing make cincin 2 itu mah 4 luhur kos gitulah gambaran heula nah ieu teh kan ruhul qudsi teh al insanul haqiqi aslina urang teh ruhul qudsi kuari kunaon urang teh bisa mukalamah jeung Allah sehingga urang teh dibere wahyu lain nabi atau teh dibere ilham lain wali mantak daun usahakeun supaya urang aya ilham ti Gusti Allah jadi orang bisa munajat ke Gusti Allah engke karasa mantak dipermasalahkeun dina ilmu tasawuf ketika orang tobat ditarima jeung teu diterima karasa apa henteu dipermasalahkeun ketika doa orang diijabah jeung teu diijabahna ieu teh karasa henteu ku urang dipermasalahkeun atuh aya masalahna kos kitu mah coba kayak gini moal wae mau ngamejang kos kitu atuh moal dalaulan geus sia henteu cedak kula ieu ngawirid ieu qala Yusuf Dabiya berarti ini raitu hada asyara kau. Itu mah hijab lagi ayat 70 hijab juga Allah kan. Atuh itil wirid. Tuh, nade teman tuh. Nah, iya tobat talqin mamulazamahan la ilaha illallah awalan bilisani maka lisan ieu la ilaha illallah maka lisan ieu bae la ilaha illallah ieu gunakeun ngaranna zikir jahar la ilaha illallah hai sesuai jeung aturan lamun geus bisa tan napas diputerkeun tarikna keluarna la ilaha illallah engke mawaan tang datanglah bilisanihi fil jinan datang ka lisan ati bareng guari lisan kolbu ati jeung lisan ieu lisan ieu bakal cicing kolbu guari illallah ieu lamun mimiti da ieu lah setar mobil kan geus ka ditu geus ditol mah tuh tenang we cara kapal lamun mimiti pilot geus naik ka luhur tak bisa lelempangan pilot kalau ngobrol jeung urang ieu langsung kapal dek nabrak los urang ngobrol jeung pilot kos gitu iya lisan la ilaha illallah tapi lain sakikituan aya aturanana sesuai jeung tuntunan guru mursyid namun urang datang main kos kitu bae atuh da kitu bae datang ka irah ge entar kudu aya nu nudukeun kieu ke bakal ngebentukna kos kitu dibimbing ku guru memantau datang ka mana si jana sebab naon geus jadina bakal kos kitu geus jadina bakal kencan jadi bae urang lamun secara zahir lamun melak sirungan jadi kanyawan sirungan kecamnan karanganana dahanan jauh kembangan jauh atuh guru mursyid ge sarua baca kos kieu nya henteu dibejaan ku nyana bakal kos kitu engkena urut nyana kan engke bakal kos kitu tah lamun kos kitu berarti naik ieu mah ijazah toriko ieu geus masuk langsung seminggu beres geus siap tamatnya geus jadi khalifah ambo budak aju bergandengan jeung bupati ahli toriko khalifah jeung bupati khalifah dina toriko babarengan jeung menteri nyasa batu deuk ka Allah make bungkal pengkol ka dinya murnikeun aya laranganana haram ieu mendak nyana norekat di dieu laranganana
di larangan anak lamun iya bener-bener nyana ngarasa boga penyakit darah tinggi ulah sok ngadahar sate mabok sia nyana mun ngarasa bertorikoh diri larangan anak ulah iya boleh baik jangan nyaritakan aing norekat tek baik tapi larangan anak kokos gitu atuh maksudna norekatna jalan di tempat wal bersinar baul golbi ketika baul golbi engke gede hulunya masa sih barang norekat tuh jeung jelema masa sih barang norekat ke kiai teh sinis lain nggak bagusan kok norekat mah makin bagus sebab ulah dideuleu jorena ka jelema bagusna bae jelema teh ulah dideuleu jorena bagusna bae sehingga bareng bae akur bae jeung jelema sebab nu dideuleu bagusna bae jeung si eta akur sebab nu dideuleu bagusna jeung si eta akur sebab nu dideuleu bagusna ieu mah bareng norekat waduh teu alalakur jeung sasa mal bisa ngahiji aing mah pan aing menorekat wali aing mah mendingan dirantai batak hese tuh lain sambaranga sok kira berangkat tobatan talqinan mulai zaman la ilaha illallah la ilallah mulai di lisan ieu datang ka lisanil jinan ba'da hayatil qalbi sehingga sabada hirup ate datanglah ka nusok di ngaranan tiflul ma'ani bisa mukalamah jeung Allah eta keur carita kerenna sebab loba ka isin salah salatna beda kumaha salat beda kieu salat beda teh urang makan sesuai jeung fikih akurkeun jeung fikih usolli fardhu zuhri Allahu akbar urang mah kitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan biasa Fatihah bismillahirrahmanirrahim mun maghrib pas asana jeung fikih jauh ke Allah tarekat mah lain gitu Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah bareng tajeng tadi lain hayal rasa Allahu akbar dititah ku Allah geus nyebut Allahu akbar nang nitah Allah nu ngagerakeunna Allah seakan-akan Allah nangtung lain sanangtung ieu teh dititah ku Allah ketika ruku Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah ruku teh lain dihayal kitu geus sia mah kitu deui perasaannya nak dititah ku Allah ruku tes keur bareng jeung Allah sebab Allah teh al muharrik wal musakkin anu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun berarti digerak urang aya Allah ketika urang nyaritakeun Allah mana Allahna Allahu akbar mana Allahna cak Allah aya mana nu keur ngagerakeun kaula di mana henteu bisa kitu eta mah keur carita ahli thariqah cuman perasaan ketika itidal itu dititah ku Allah Allah sami Allahu liman beusi salah panita Allah Allahu akbar sujud dititah ku Allah itu panita Allah sebab aya Allahan lain dihayal lain diucap tapi terasa didinya lah bareng eta lalu hese dijabarkeun anak hanya ahli-ahlina lah nu boga rasa jeung nu nyaho iman dan sakadar bahwa berbedalah sholat ahli Allah wali jeung sholat syariat sebab perasaanana lu berbeda teu bisa dihayal tak merasa mantak zikir supaya karasa lisan heula kemudian galbu terus geus bersih urang teh datanglah ka tiflul ma'ani mun kangjeng Nabi dibere wahyu langsung mun wali dibere ilham langsung tanpa aya halak antara dirina jeung Allah langsung ke Allah ngan nyanana geus embung ngadoakeun embung maksudna embung samarangan sebab asalnya ngadoa hasil maksud asalnya hayang hasil maksud izin ke Allah geus ku Allah bae urang mah pan ngablus-blus bae ngadoa pan ngablus-blus urang mah ya Allah ya Allah Allah takos kita lihat ada sobat untuk ahli thariqah mah adapun ngadoa nu biasa tabaruk ka kangjeng Nabi tabaruk bae doa tabaruk ka kangjeng Nabi masyaallah mun goati guru dak tabaruk ka guru geus biasa ka Gusti Allah lalu takos kitu lah geus aya dina tiflul ma'ani artina
hubungan dirina langsung ke Allah. Sebab hahalang urang ku ari kunaon teu bisa kahalangan ku deuleu mata. Nah mata urang sesuai jeung perwatekan mata urang. Watek mata diresep neuleuh kanu indah-indah. Ketika orang teu menghindar tina deuleuan nu indah dinikmati. Ketika dinikmati berarti orang ahli dunia lain ahli akhirat. Menikmati dunia melalui deuleuan. Ari wali neuleuh nu indah. Indah ieu teh ditafakuran. Gusti keindahan ieu teh dadamelan Gusti. Gusti teh maha indah. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Allah teh maha jamal yuhibbul jamal. Gusti Allah seakan abdi neuleuh nu indah teh neuleuh ka Gusti bae. Komo Gusti indah. Selalu kos kitu nya nama. Jadi lain dinikmati tapi tafakur ke Allah. Lain eureun tafakur ke terus per detik per menit. Ketika celi ieu teh berwatak ngadengekeun suara-suara nu merdu, nyanyilah dan lain-lain sebagainya, suara wanita lah dan lain sebagainya. Ketika orang ngadenge suara merdu, orang indah nikmat, berarti orang keur menikmati suara merdu dunia, berarti orang keur jadi ahli dunia, lain jadi ahli akhirat. Ilah alam ari wali lain ketika suara merdu. Gusti keindahan suara merdu ieu teh ti Gusti tanpa Gusti moal merdu seakan abdi asa ngadengikeun Gusti bae. Kos kitu teh lain omong tapi terasa langsung tet injection automatis. Etalah hasil daripada zikir tafakur khidmah muraqabah. Ieu kan sakadar bahasa-bahasa nyaritakeun hungkul urang mah. Adapun praktekna kudu ti nol heula. Urang ngaji Quran ge alif ba ta alif jabra ba mim jabra ma ta jabra mata sin jara si ya jabra ya sia bata sia. Urang kos kitu tah. Lah ngaji sambung nyambung karak maca. Ieu sarua. Nah ketika geus jadina Kangjeng teu kahalangan ku sasaha wahyu datang set jeung malaikat langsung terutama malaikat Jibril sahabae malaikat tu hayang mampir ka Kangjeng Nabi dipersilakeun katinggalilah ku Kangjeng Nabi. Kitu keneh para wali Allah ngan wali Allah mah ilham tergantung kumaha derajat kewalianana. Mendak lamun urang nyaritakeun Tuan Abdul Qadir sogol amat sakumaha nabi memang gos kitu. Mun urang nyaritakeun Imam Abu Hasan As-Sajili sogol amat memang gos kitu sebab teu aya hahalang antara dirina jeung Allah. Terus ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli Allah yakni waliullah kos karar itu ngan nyana embung ngomong teu meunang cukup ukinaya sewaktu-waktu kaleupasan. Sewaktu-waktu kaleupasan. Mana kaleupasanana? Itu Imam Sobari ketika kerja miahan. Oh, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik kalur. Kekadeulun roh. Roh kadeuleu. Naik kalur. Nyana langsung ka jero. Masya Allah kan. Allah karim. Roh bisa kadeuleu. Atuh kuari aya nu bisa lelembutan deuleu si eta deuleu. Malam Jumat. Lelembutan berarti kan sabangsanya na eta. Oh bisa kadeuleu. Oh Masya Allah karim. Nah lamun Syekh Abdul Karim datang ka dieu ka Syahanawi di Mekah saleng kadang set datang. Jadi takeun mana Asnawi aya di aya bejakeun tamu gitu Syekh Abdul Karim gitu bejakeun gitu bejakeun eta mah guru teh kadang-kadang carekan siap Asnawi zikir teh ya duit bejakeun lain ucapkeun Allah geus berangkat deui ka Mekah deuk kumaha coba ya deuk kumaha coba kos kitulah wali Allah sogol amat teh sogol. Namun Syekh Mansur turun di ka sumur Zam-Zam terus ada di Cikadueun jia teh bagus kos karar itu naiknya ke Gunung Karang Syekh Buyut Mansur di Gunung Karang nyana nyalande di hiji tangkal kayu disumpah ku nyana tangkal kayu panjang dongeng teh Syekh Mansur keur carita ka Gunung Karang datang ka sumur 7 sagala eta kan Syekh Mansur ka luhur Syekh. Lamun urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin diajak ke alam jin kemudian kapanggih titah ngawin jin emang kumaha gitu eta lah di Gunung Karang
ketika Syekh Maulana Hasanuddin Banten ndek tarung jeung pucuk umun emang kumaha bisa kalah metanya nak Masya Allah karim atuh moal ge disebut jelema sakti atuh yehe ka Cirebon dek jalan larat apa dek jalan laut bapana teh dek jalan laut teh bah jalan darat teh ulah jalan laut henteu lah jalan darat teh ye sekolah ge jalan laut jalan darat ulah jalan laut engke aya angin sia nyanyahoanan ilmu sia geuna ge abah atuh sabodo bah nyanan jalan laut set tengah jalan aya angin buah tulungan ku Syekh Maulana Nasruddin sekolah ge bah ulah jalan laut jaheus ya ada kumaha coba ayo lalakon kos karar itu amat ke jalan darat bebas tuh kakarak geus bejeuna sia dek babat Banten mah deuk kumaha coba eta kos kitu lalakonna apakah kuari teh eureun lalakon kos kitu atuh teh ya Habib Rozak sok hiber atuh sok hiber ieu ge jana katembak nu mantak di dieu ye katembakna mending ku bedil mah ku mimis teh mantak kuari teh bisa hiber deui tuh ya Allah ya Rabbi atuh masih kuari di alam kos kieu ya Allah ya moal di Mekah kararumpul di Masjidil Haram kok kula kapanggih jeung Kiai anu kok kula kapanggih rarasaan teh Kiai anu rasan kieu atuh kalali berkah itu masih kene ye atuh lamun geus eueuh nu kitu kiamat Masya Allah karim lamun murid Abuya kapanggih di Mekah ja itu mah Abuya mending mun teu seuri pan seuri Abuya itu tawaf ya Allah ya Rabbi cak murid aja itu mah Abuya jadi di dieu ka Mekah henteu naon henteu kok aya di ditu jitu deuk kumaha tuh kamari ge Haji Pendi kan aya di Jakarta beneran kapanggih itu copet kapanggih we sia bareng jeung bangsana tuh ya tuh copet yang copet deui ya Allah udah lah berjaritakeun di alam anu eta geus datang ka naon kitu ngaran Ruhil Qudsi nyana geus aya di alam eta bakal ngahiji deui jeung nu aya di alam eta atuh zahirna mah biasa bae goe tah tapi nyana dongengna ka anu ji padahal mah teu ka mamana eta Ruhil Qudsi nyana ngahiji di anu Masya Allah karim kos kitulah hamba-hamba Allah anu geus deukeut ka Allah nu mantap ketika suara Sayyidina Umar kadenge ku para sahabat kadenge ku sahabat al-jabal cak sahabatnya teh Sayyidina Umar apakah kenabian teh masih kene aya apakah kenabian masih kene aya ieu mah suara Sayyidina Umar pan kana nabi teh geus eueuh kok masih kene aya ieu khariqul adat ketika ya nunamu ka Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman maneh zinah di jalan Masya Allah karim kanyahoan di jalan manggi awewe ditanya heula awewe silih tetep senyum nah nyaba ka Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman maneh zinah di jalan mata maneh kadeu pancaknya teh kanabian geus eueuh kok masih kene kos aid zaman nabi bae eta ka kuari itu sarua bae lamun dilenyep-lenyep jaing kanyahoan ieu ku Haji Pendi aduh aing kanyahoan maling ku Haji Pendi atuh sarua pamalingana tah sarua nah gitulah di alam nah eta teh kunaon zikir la ilaha illallah lisan ieu naik ka lisan ieu sesuai jeung tuntunan datanglah ka tiflul ma'ani maca la ilaha illallah awalna maka lisan urang lila bilisanihi fil jinan lisan qalbu etat sabada hayatil qalbi ketika gesirup kolbu maka zikir cukup di jero kolbu di kolbu aya lisanan aya celian aya mataan aya irungan boga dedeuleun kolbu boga dedengian kolbu boga aambean kolbu boga lisan kolbu didinyalah bakal aya kanikmatan urang ibadah ka Gusti Allah di mana geus datang ka kolbu ternyata horenganan di jero kolbu teh ayat tiflul ma'ani iyalah disebut Ruhil Qudsi ieu kuari nu mantak dingaranan eta Ruhil Qudsi tiflu nu mantak dingaranan tiflu iyalah sababaraha perkara anu rek dicaritakeun jadi aya orokan kolbu teh anakan sarua
anakna ngaranna Ruhil Quds tiflu budak bagus sekos budak kurang begitu. Lamun urang boga anak hisi, lamun kolbu boga anak maknawi, sebut tiflul ma'ani. Anak kan bisa diajak ngobrol sebab diurus ku kolbu teh boga anak geus kolbu indungna anakna Ruhil Quds tiflu ngaranna geus kolbu teh eta teh ngurusan eta dimomoy dirapih-rapih, Masya Allah. Jadi orang ieu ngaji ieu mah kudu silulup ka jero. Lain ngaji ilmu politik, lain ngaji ilmu perekonomian, perbudayaan, lain nyaritakeun gunung laut sawah lain. Tetapi ieu mah urang ngaji ieu mah bari peureum. Sok gerage tujukeun ka jero kolbu. Di kolbu teh aya anak eta ngaranna tiflul ma'ani nu etalah nu diurus ku urang. Urang zikir pertama Allah isma Allah, zikir kedua Allah zat Allah, zikir katilu huwa menyatu jeung Allah. Eta hiji bahasa nu hese dicaritakeun kasompralan bae heula tah mah. Teu meunang urang nyaritakeun kitu di luar ngaji. Mantak ieu mah kudu ngaji kolot, mantak dilalagaankeun. Sebab ieu mah budak kene orok ieu mah ya. Teu meunang hese nyaritakeun urang lamun datang ka dieu hese nyaritakeun anak. Hese sebab naon? Atuh ieu mah jelema badigul kabeh. Badigul ku wali mah kadeuleuna meureun monyet. Lah anjing lah nu di dieu mah nu tukang malah. Tuh lamun bae mama betok ku Gusti Allah dibukakeun hijab sehingga jelema kadeuleuna monyet kabeh. Lamun aya ketika aya tamu ti Aceh Lempang ka abah ka dieu keur hirup begitu datang ka Merak dibukakeun hijab meuli jelema teh babi monyet dibukakeun hijab. Urang ge kuari lamun dibukakeun hijab atuh embung hiji. Tuh nya geus walah ti heula bae. Ngarasa eureun. Rarasanya na aing moal salah tah. Atuh teh jelema mah kumaha rarasanana. Atuh berjada eta karasa asana aing monyet cek geuna. Atuh nya mah lain monyet teh bapak monyet teh mah. Tuh kan. Iyalah. Lamun urang dibukakeun hijab, Masya Allah. Masjid kadeuleuna diteplok ku tai di kumaha tuh. Di kumaha tuh coba ayo. Suara motor kadangnya lain brum 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 tapi kredit. Mantak motor mobil ku ari mah berat ka hareup. Berat ka hareup. Ka hareup teu nayar. Berat. Mondoyot ka hareup. Ka Habib ngeridit. Habib tinggal Habib yang ngeridit nah tuh gitu bae sarua. Berat ka hareup bae sarua. Tapi lain Habib ieu. Ieu mah lain ngeridit deui nya mah. Mbahna ngeridit. Itu nggak dalilan sorangan tuh. Aduh ngegocek Allah tuh sabodoh. Allah digocek-gocek ku jaga. Ya emang Maradona nggak gocek. Iyalah urang hese. Ketika orang tafakur kemudian muraqabah kebal dibenturan ku zikir Allah bakal merek asal akur frekuensina mun urang radio nyetelkeunana pas jeung frekuensi ku urang dimaksud kemudian batuna bagus radiona bagus didituna ge bagus setelkeun ku urang set akur jeung frekuensina sasadana cekas frekuensina pas jarumna radiona rusak moal sasada ngerebek
ngerebek kuari bagus radiona bagus batuna tapi tepas frekuensina ngerebek sarua mah ngerebek komo radiona rusak batuna geus laas teu akur deui balangkeun banding ke bobolan kalau masuk ingat ka dongeng ieu teh ya ingat aing nyetel radio aing ngabahas radio ingat ka jelema anu tukang ngalempangkeun haji teh naon ngaranna tetap pemimpin haji sok mawaan jamaah gitu ka Mekah pemimpin travel milu pembimbing haji milu nyana ka Mekah asasi Mekah nyana ngabobodo ka jamaah mamawa radio nona itu cek mah wah iya bar radio Arab jadi iya mah radio kulantaran melian di Mekah tuh cara di dia bae setel ge setel ngaji Quran setel di azan ngaji juga kan di Mekah mah eta beta ngaji Quran bahasana Arab bae berita Arab iya lamun dibawa ke Indonesia ge sarua kieu bae ngaji nama adzan nama berita Arab ngaji Quran bener iya tuh asal melihat di Arab gitu waktu kabeh meuli jamaah 2 kali lipat di hargana anu biasa nangan 100 real kunyana dijual 300 real ya mah pokoknya model bae guys datang ke Indonesia bakal model cek kada teh ieu mah geus kitu bae teh radio waktu dibareuli ku kabehan datang ke Indonesia langsung tetangga-tetanggana kabeh anak-anak incu yeuh ka dieu aya radio Arab jekna ieu yo urang setel ieu mah ngaji Quran jeung adzan doang sebab meulina ge di Mekah coba setel kunyana pas koma irama begitu disetelnya itu begadang tolol di radio Masya Allah disetel deh ka dia waduh epitamala ya Allah ya Rabbi disetel deh kuari mah muncul deh LP Sukayesi aya deh hidup kembali bersemi Masya Allah hetikus endang ya iya nang jam pandang di sia ya itu jalan marah ke kepala ada goblok gitu isi radio apa nuru sakit tolol ya jadi nyana tadi bobodo ku kepala haji teman kepala haji mah salilana ngabobodo jamaah ke radio nah jadi jaga iya di bobodo ku pemimpin haji tolol orang di tetangga Indonesia mah dangdut melulu eta sih nu bodoh itu apa nyana sih kau kabehan itu barodo teh nah iya kolbu di jero kolbu teh dilub ngaranna eta bakal anakan tiflul ma bisa ngobrol jeung hate teh bisa ngobrol etalah anu osok hiber nyana jelema nama haya di imah tapi etana bisa hiber ka Banten bisa hiber ka ditu ka mana ka Cirebon bisa hiber ka Bagdad jelema nama haya bae di dieu nu mantak teu kebal bae nya maju datang ka ye naon kitu ngar ka keluargana tah mau korma di mana ye udah ngomong orangnya nama tas di ditu mantas di ditu tas di mana di mall eta hese kaos gitu teh hese lamun Nabi nyaritakeun tas perang di Irak deuk kumaha coba lamun Habib Lutfi nyaritakeun mantas di Jabal Qop deuk kumaha coba deuk kumaha coba urang percaya teu percaya oh eta teh kaos kitu haji bisa ngawujud eta teh lain sakadar etana tapi bisa ngarupa jadi 2 kan berarti jadi 2 Bung Karno bisa jadi 3 di Tanah Abang aya di Digul aya di imahna aya di kumaha coba nu asli nu mana nu bantak cek mama benda kerep mah cek mama benda kerep Bung Karno mah lain manusia cek jada mah lantaran di mana asup ka leuweung jadi mau ngobrol jeung mau mimitina mah kunyana dihina horenganan berarti sakti Bung Karno teh asup ka leuweung bisa ngobrol jeung mau kebel-kebel bisa ngahiji jeung mau berarti lain samarangan Haji Pendi ge ka leuweung digege langsung bisa jadi beuteung jadi santapan beuteung eta ge sakti kene kos kitu ge sakti maungan sakti
Kamu anu sakti atunya nama yang kos gitu. Sedang lah sadapan mau mah. Tah iya. Bisa urang gaji kos di alam mana. Gitulah Tuhan Abdul Qadir dari takdir. Nah, dengarawin tuflatan li khisalin. Ahaduha kahiji annahu yatawalladu minal qalbi, bahwa eta Ruhul Qudsi teh keluar lahir tina hate kata waludit tifli minal percis kos seorang bayi lahir tirahim indungna borosot wirabbihil walid diurus ku bapakna payak buru gede kolilan setik diurus ilal bulug tepikeun ka balik budak lahir diurus disusuan gus gede datang ka balik mimiti terus eaan terus bisa nangku bisa ngorandang eleng lompatnya naik motor tuh kaditu dah hayang naik eta tuh Masya Allah kari iyalah budak itu tiplu kedua anna ta'limal ilmi yakunu lil atfal belajar ilmu teh ieu adalah jang budak mimiti dipelajari ieu naon alif ieu naon ba ieu ta balik deui atau dihijikeun abatasa jahaho darajoda sasaso terus datang ka doto agofako kalamana wahia tau haya aku bahasa haya tuh wahia Allah kan itu disambungkan alif patah alif kasrai alif doa u a i u Jakartaan kok situ dah alif patah alif jri alif su a i u oh alif doa u dah di urang mah alif jabra alif jri alif parsu a i u atuh sarua bae gitu kene eta mulai zet langsung ngahiji bisa lah maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. 5 juta. Aduh Gusti Allah lu agung. Nah belajar budak datanglah bisa orok dipelajari goliban kitu kene talimu ilmil marifat lihada tifli aibon dipagahan ilmu marifat iya tiflul ma'ani hada tiflu aibon deh sarwa lantaran kakadak lahir dipelajari lah ilmu ma'rifat kuari geus mempelajari ilmu rasa ilmu marifat ilmu rasa karasa urang kuari lamun nyaritakeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lisan doang hartikeun asyhadu abdi nyaksian abdi ngayakinkeun sungut doang la ilaha illallah sanya nyana kalakuan bahwa teu aya pangeran wajib disembah angin Allah wa asyhadu abdi nyaksian bahwa anna muhammadan sa'nyana kanjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah nyaksian teh ya kapan kudu pernah neuleuh atawa ngadenge atawa karasa bahasa nyaksian iraha mana jadi saksi di mana sia bahwa Allah teh pangeran iraha sia kasaksian anak. Oh abdi nyaksian teh melalui ilmu tauhid. Wah, ilmu tauhid teh bahwa Allah teh wujud hartina aya. Gimana deh? Nu mantak Allah aya lantaran aya dadamelanana percis
di mana-mana aya kaambe ka irung pasti nu aya ngaluarkeun hitut berarti aya tapak kebo berarti aya lah kebona ieu ge aya langit aya bumi berarti aya nu ngadamelna ya sare Allah aya Allah teh Rabbul Alamin artina Rabbul Alamin nu ngurus maksudna Rabb nu ngurus teh kumaha nu ngurus teh hirup jeung paena Allah ayo anu nyehatkeun anu ngageringkeun Allah ayo anu ngugikeun nu nyusakeun Allah bener sia bener ketika sia dibere perusahaan haju ieu usaha sia rugi kumaha sia kumaha sia ya kadukun siapa cenah nyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berarti Allah tafa'alul lima yurid ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun berarti kabeh ge meunang Gusti Allah sia lempang nang Allah sia diuk nang Allah sia usaha nang Allah sia teu usaha nang Allah sia untung nang Allah sia rugi nang Allah kunaon begitu sia rugi ceurik encan karasa syahadatna encan karasa syahadat begitu baik kabeh ge berarti sia syahadat sia bohong ge cak ahli ma'rifat ai cak syariat mah cukup awal wajibun alal insan ma'rifatun ilah bistiqan atau cukup sakitu ge cek Ibnu Ruslan awal wajibun tang awalna kewajiban alal insan ka manusia ma'rifatun ilah nganyakeun pangeran bistiqan melalui dalil atau cukup sakitu ge cek wajib dia cek macam mana sa pangeran Allah itu cukup lah sakitu naon dalilna aya sia beres pan sia kaing atuh sia dada melanah Allah coba ulah kaing atuh hayo sa pangeran sia Haji Pedi Allah naon dalilna teh kotok beres pan teh kotok atuh teh kotok dada melanah Allah beres geus aing mah puyeng jeung sia geus lah geus sabodo sia teh yeuh atuh aing teh cek dia encan make mantek alalam hadisun liandahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun tiju alalam hadis beres kan goreng didalil deui coba hadis na alam teh kos kumaha taghayyurna alam teh kos kumaha terus didalilan deui beres lah make ilmu mantek eta teh ilmu jangwatan tauhid tambah ku urang ku alat makulat beres nyaritakeun johar jeung aron Allah mah lain johar lain aron eta teh jangwatan ke Allah bahwa ieu alam mah moal kaluar ti johar jeung aron ai johar mah mako ma binafsi ai aron mako ma bijoiri tinggal aron ka bagi-bagi atuh moal mah sakintal ngajengos kitu mengaji hayang di mingguan doang tual beres ngaji di mingguan doang kos kitu kudu mondokna ka pesantren lain ulah ke kampung pondok ke pesantren tuh nah kuari bagus lain eta urusanana eta mah jang kelas urang kelas syariat kuari mah kelas thariqah aya ilmuna supaya berhakikat ilah ta'limu ilmil ma'rifat budak nu kaluar tina qalbu disebut tiflul ma'ani eta teh ruhil qudsi disebut lamun geus dewasa pagahan ilmu ma'rifat aya ilmu ma'rifat teh supaya karasa tek kumaha yeuh mujahadah kumaha yeuh muraqabah kumaha yeuh muhasabah kumaha yeuh tafakur kumaha yeuh zikir dituntun ku guruna supaya lepas tina kahinaan salila urang bergelut bergelimang urang teh silut ngojay lupa dinu hina hina bae kamuliaan jelema kudu kaluar tinu hina ketika jelema teh hiji jeung hina bae satungtung di jero hate aya nu hinaan dunia moal dimulyakeun ku Gusti Allah satungtung di jero hatena aya duniaan moal mulya kajen ku kumaha ge jago cenah ngajina talar Quran enahan di Borgol menteri teh aya nu talar Quran di Bogor di Borgol
Bupati Bogor teh kiai sakarang-arana tuh batur sia kan Madi Asih eta teh kan kiai santri hebat gajina di Borgol. Menteri Agama di Borgol. Ari eta teh agil teh lain leutik-leutik ilmu talar Quran ku ari keurnal Al-Bukhari tak agil munawar lain lalagaan ya nama lamun urang hayang ngadatangkeun kori internasional geus datang ka agil ditelepon ku nya nama nyana eta teh anu nggerakkeun hayang Syekh Romdon hayang sababari melalui agil sia gua jasa ngajina urut di Borgol sarua bae Masya Allah. Nah, zahir bakos gitu. Tetapi ilmu pagahan ilmu marifat kudu lepas tina kahinaan. Ulah aya poswan di jero hate, ulah aya kijang di jero hate, ulah aya baby ben, ulah aya Lexus, ulah aya Sarwiti di jero hate. Ulah aya ieu bapan bareng jadi kiai nambah pamajikan alhamdulillah cenah geureum abdi hiji ayeuna tos 4 lingsem salah atuh henteu eta bersyariat ngaranna ketika nyana berhakikat moal wani kecuali geus datang usul bebas deui kok bisa kos gitulah ceritana heulanan keur di perjalanan mah moal daek yang moal daek tak ieu nu hese ge mempertahankan ketika perjalanan sapar iane keur suluk encan usul ke Allah gangguan ti sisi ti gigir masyaallah karim engke jelema anu ka Allah mah aya nu ngondang kumaha tah niatna ketika aya nu ngondang engke diondang ku nagara kumaha tah niatna ketika diondang ku nagara engke loba permintaan di keluarga kumaha tanyana cara menyikapina supaya benar-benar dekat Allah lantarannya lepas tidak dunia selalu lillah tamana lempang lillah timbullah didinya anakan kolbu jadi urang sorangan bisa ngobrol tajeng eta tah kolbu teh ngurus bisa ngobrol kolbu teh bisa ngobrol jeung eta tah jadinya nama sorangan teh indah sebab babaturanana Quran babaturanana tafsir di samping babaturan Quran di tafsir nyana bisa ngobrol jeung si eta ngobrol mantak sorangan teh indah kieu bari jero kamar ngalamun lain ngalamun tapakur insyaallah mun kawin deui mantep amin wah belum nih budak dasar panglima iya mobilnya mudah-mudahan aya gerang geus kreditanana lu usaha gak beli deui geus 1 2 gitu lu eta mah makin jauh ke Allah ai tapakur teh tapakuran nu hina Gusti kunaon abdi teh cinta dunia urang teh tapakur teh 4 perkara napakuran keindahan alam napakuran kitu kanikmatan napakuran dunia bahwa dunia hina napakuran bahwa paeh teh deukeut jeung urang nah nu tak napakuran dunia ya Allah ya Rabb dunia teh di Gusti di Quran Gusti nyaritakeun bahwa dunia teh hina Gusti bahkan Kangjeng nyaritakeun dunia teh bahrun amik qad gharaqna sun katsir tapi kunaon abdi cinta jasa kana dunia sehingga ku abdi diciptakeun deui usaha teh abdi kejaranana dunia Gusti hayang meuli anu berarti salila eta patu terus bae abdi teh aya dina kahinaan Gusti bere Gusti abdi ilmu marifat cintakeun heula diri abdi ka jelema nu miskin cintakeun heula abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti meme abdi cinta ka Gusti cintakeun Gusti diri abdi teh ka jelema nu cinta ka Gusti Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuhibbu may yuhibbuk eta ti Kangjeng Nabi bere abdi Gusti cinta ka Gusti atawa abdi cinta ka jelema nu cinta ka Gusti atawa cinta ka jelema nu cinta ka Gusti berantai terus kitu bae bere abdi cintakeun ka jelema nu cinta ka Gusti engke ge datang ka Gusti
atuh urang mah ngadoana lain kitu sih. Ya Allah ya Rabbi, kamari bupati datang, mudah-mudahan dibere datang deui. Kamari merenangan sabaraha kamari teh? Sabaraha Pak? Eta sabaraha merena kumaha? Supaya nambah dewe Gusti waduh tuh nomor teleponnya supaya dibikeun ka abdi goblok tuh kiai ngajauhan ka Allah. Masya Allah ya Allah ya Rabbi Gusti abdi kamari teh undangan kemudian diberena dengan 3 juta hayang mah 10 juta Gusti ya. Eta mah Habib tolol lu kos gitu mah kiai tolol. Kos itu ya Allah ya Rabbi aya deh nu kieu tah mah deres tah bari nyana nu ngajina ieu mah lain ngan milu doang Gusti tolol amat abdi teu kabagian berkat goblok teu coba ngan milu doang hayang berkat pana teh mah oplok atuh aya jelema lagi lepas ke kuduna mah kieu kiai abdi pan ngan milu doang jeung kiai aja abdi dibere berkat tah jang kiai bae abdi mah teu hayang bener ya geus uang geus abdi teu hayang lah pokona karena Allah bae. Saya tuh ikut gitu mah horenganan nu kiai dicokot ku nyana. Ojol burung tolol kan nu kiai mah gede. Jadi jangan kos bener teh ieu mah jang kiai abdi mah teh hayang jeung Islam ikhlas bae. Geus urang mah bener horenganan nu urang dibawa ku nyana ka ditu. Nah ieu keur carita ilmu marifat hese kudu kumaha kudu dituntun teu bisa teu dituntun kudu dituntun heula lalaunan saya maca shalawat teh nya sakean coba kuateun teu pan ke nu mere taufik mah Allah nu mere daek nu mere kuat kan Allah guru mah nungtun doang kulantaran dituntun teu kuat mun cara kebo mah ngahaki bae. Nah ieu kan kudu lempengkeun nafsuna. Nah ieu ge sarua lalaunan oh ieu budak geus kuateun ieu bangunan lazateun ieu. Nah dibere coba tuturkeun mama hudang teu penting setiap jam 2 hudang setiap 2 hudang setiap jam 2 hudang euy dayekeun coba mandi terus dipandian abe bersih zahir batin bangunna teu kuat gejeburkeun ka sumur beres wassalam. Iya tuh emang gue mah gitu mal bisa ilmu marifat dah mental wiridan jauh jeung guru mal bisa sadunia mal bisa emang bisa ku kitu teu bisa jadi di heula nyana teh ieu teh guguli bedan atuh ilmu nama babari tah baca bisa teu bacaan guguli bedan heula eta teh dalam rangka dituntun jadi kan sakudu fotokopi ieu wirid ieu sakieu atuh malu padi mah usul ka Allah mentak engke dicoba ieu kan oh sia leumpang ka anu ulah make sendalnya geus sia ulah dahar balik deui ka dieu eta teh dalam rangka percobaanna nafsuna datang ka mana tut aya nu teu kitu aya nu kudu kitu tergantung jelema-jelemana beres anu teu boga jasa maja kuring mah cenah ieu mah butuh sedangkeun anu babari mah di Tangerang tarolah ieu masalah ieu mah nyang geus kolot jang daraya jang sakadar walengkahan mah motor butut-butut mah aya nyana teu eureun masih keneh ngitungan karung keneh bae hina hina macet nyada didinya geus datang ka innalillahi wa inna ilaihi rajiun boro-boro surga macet emang cenah tunanan dagang oh tama urusan syariat ieu makan ngaji kolot makan gaji kolot ieu teh urusan syariat cenah emang teu meunang dagang atuh meunang elos atuh eta teh mah sarua jeung naik sepeda di dinya bae anu paranti naik sepeda di dinya bae teh sepeda naon karang-karangna sepeda naon olahraga di dinya bae wek lu dideleukeun ngan jarum doang set eta jelema nu kos kitu jelema boloon eta kos kitu tah bersyariat teh eta teh sarua jeung eta leumpang di dinya keneh bae teu maju-maju teu kiai teu pedagang teu pejabat teu petani selama di syariat kos kitu bae bentukna di jero hatena loba hinaan
betah di dunia lolos, di akhirat diragukeun asup ka surgana gitu. Pacena kitu amat ulah ngaji ieu sia ngaji Fathul Muin ka ditu boleh deui mah ngaji kolot ieu mah ye ieu mah ngajina Bang Sahabi Brojak buat tuh ieu mah bahasa geus teu boga duit pamajikan teu diurus iya urang bagus bersihan bindana si syirk ini teh syirkul akbar jelema anu percayana lain ka Allah kuari syirkul asghar urang deuk kumaha daharna tuh itu boga duit mah tatagenan kana duit dianggap pangeran kunyana duit yang pangeran mentak kejaranana duit syirkul asghar eta aya duitan di jero hate aya karungan di jero hate aya aspalan di jero hate aya cewean di jero hate lamun pedagang karung di jero karungna aya di jero hate aya karungan lamun dagang aspal di jero hatena aya aspalan lamun dagang warung di jerona aya macem-maceman lamun kiai di jerona aya Fathul Muinan eta ge sarua tatagenan ka kita Fathul Muin syirkul asghar ulah dikira eta kitab sarua ba di jero hate aya alpiahan syirkul asghar sarua hiji ulah aya nanana Allah syirkul asghar aduh lamun aing teh sakola kitu boga ijazah tuh teu boga ijazah tuh engke kumaha digawe asa teu digawe mangke aduh dek di mana dahar syirkul asghar ijazah anu bakal mele dahar kanyana lain Allah syirkul asghar mentak pedagang diragukeun asup ka surga dermawan deket teh hatena tuh teu bersih hatena teu bersih aduh kejar-kejaran isuk-isuk geus ngantor aya naonan di jero hatena ih tuh ieu kelas tinggi mah kelas tinggi mah mentek teu diarah jiga salah mah kitab ieu mah kita ieu bawa salah mah nanaonan atuh jeung moal bisa sia moal bisa ngalaksanakeun anang geus bani ulah ngararaji ulah geus naon atuh di jero hate teh insyaallah pabelit di jero hate teh aya jabatan di jero hate teh aya pangkat di jero hate teh aya duniaan syirkul tatagenan kana jabatan tatagenan kana pangkat dikejar jabatan jeung pangkat nanaonan teh ngejar kos kitu teh tatagenan lamun naik pangkat rada gede naik jabatan rada gede eusina untina tatagenan kana kos kitu memewahan ninikmatan syirik dagang dikejar terus kumanehna kirim ka anu beli anu kirim ka anu beli anu deuk iraha zikirna ka Allah kalkulator nu aya tok tek 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 tok deurus sama pedagang kiai mau kalkulator kiai ayo coba per hari iya alhamdulillah yayasan teh aya murid baru berarti saurangna 7 juta kali 10 70 lamun aya geus sebulan kali 70 sabaraha kiai jahanam ya cuma kiai kitu amat ulah ngaji ieu ulah ngaji kitab ieu mah kitu bae ka mana ge kitab ieu mah kitu bae budoli make rekenan me sapeting 3 panggung beurang 3 panggung paeh di jalan sia
kalkulator bae tak eta syirik pancena kitu amat pan ieu ngaji bohong lain ngaji teh kos kitu ngaji mah lain kitu ngaji mah makin sieun ka Allah ngaji makin ngajauhan manusia ngaji ya gitu cenah manusia sana ngurusan diurusan ke kusia kos kitu kok teu diurusan kitu bae sia mending teu ngurusan mun kitu mah ngurusan aja bener jelema habis yang bener ya cenah aing balik balik jelas kitab ieu begitu bae saha bae ge kitu bae satungtung di jero aya duniaan bakal jadi wali mah kan kita wali mah kita wali mah di jero da ngeuseuna naonan hiji we Allah anu mere rezeki sa Allah ka Allah tuh anu mere kuat sa Allah ka Allah tuh anu mere sehat sa Allah ka Allah tuh anu ngahirupan sa Allah ka Allah tuh sumber hirup Allah Al-Hayyu sumber ngurus Allah Al-Qayyum sumber hirup Al-Hayyu sumber itu ngurus Al-Qayyum Al-Hayyul Qayyum sumber maksa Al-Jabbar Al-Qahhar kemana lompat usahakan kusia sehat cak kalau payah baik cak kalau gerang berubah Allah lu boga aduh ada Allah badang karang memeh lahir ke badang karang datang ke kuari ke sugi-sugi memeh lahir ke dagang tolong coba ajaib tuh batu memeh lahir ke dagang gitu batu geus buka kalkulator di jero beteng keneh oh ayo tuh datang ke kuari gitu jero hate aya macem-macem mah yo cenah tokos kitu mah cuma kiai ulah ngaji ieu ieu syariat bae ieu mah keur ngaji perjalanan menuju ilahi hayang usul Allah hayang seakan-akan di dunia teh ieu teh duaan bajeng Allah sasaha namun urang aya Allah nu kaduana mun urang tiluan Allah nu kaopatna mun urang opatan Allah nu kalimana mun urang limaan Allah kagenepna dina arti selalu jeung Allah eta nu hese ge urang mah pan eta da eueuh nu Allahna urang mah Allah nu eueuh kabahareun jeung ngaji pendi asa bareng ngaji pendi untuk henteu bareng ngaji berdas asa ngaji berdas bareng jalan berajak rumah aya asa jeung eta we Allah na eueuh eta olam tah mah lalaki iya barang aya jahe senyum wow Masya Allah ilmu utawi iku raga gabeh kabawa ku senyum ya Allah datang ka imang ngalamun betasin senyum ku manis-manis ting ya Allah ya karim Masya Allah nomor sabaraha pena sih aduh asana aing boga eta hiji bae ge geus seubeuh hirup geus tidak ada yang tercantik kecuali engkau perasaan hidupku bahagia apabila bersanding dengan engkau akan ku kejar engkau lautan akan ku seberangi hutan akan ku daki gunung akan ku daki di atas gunung akan ku jeburkan diriku modar pan eta kos kitu lain jeung Allah jeung cewek aya perasaan gitu mah jeung Allah pindah ku ari kurang ka cewek terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu aduh insyaallah walaupun matahari panas ereng-erengan tetapi ketika aku bersanding denganmu sejuk perasaan senyummu mematikan sehingga aku tak berdaya apapun milikku untukmu kuserahkan segala-galanya untukmu cintaku tak akan kubagi sepenuhnya akan kuserahkan kepadamu goblok coba tolong deh berani aku berjuang nyawa taruhannya
hanya untukmu seorang. Tolol boblon itu udah perang kos kitu teh kan eta masalah eta ka makhluk kos kitu kuduna ka Allah. Ya Allah ya Rabbi, orang lain merasa lapar tapi ketika aku teringat kepadamu Allah terasa kenyang. Dahagaku terasa hilang ketika aku betul-betul merasakan dengan dirimu ya Allah. Seluruh makhluk terasa tidak ada kecuali hanya Engkau. Dunia yang fana ini tidak ada nilai di hatiku, sebab menurutmu ini adalah rusak. Aku senang, bahagia bersanding denganmu. Terserah Engkau ya Allah. Engkau hidupkan aku, Engkau sehatkan aku, Engkau sakitkan aku, mati pun yang penting aku bersanding denganmu ya Allah. Kakarak ngeunangeun kos kitu. Ieu mah jeung awewe akan ku kejar kau. Tolol jasa eta. Mending main kiai-kiai. Goblok da kiai. Ieu cenah emang teu meunang jeung awewe, balik deui sia ka syariat atuh. Balik deui ka syariat. Ieu bapak ngaji keur ngaji. Ieu keur ngaji perjalanan anu hese. Perjalanan anu moal bisaeun haji pendi moal bisaeun. Haji Firdaus gen nyeunan jalan bae. Tapi teu bisa ieu mos kieu hese. Hese. Sebab ieu mah lamun urang deuk ka Allah keur ngawarung pikeun warung. Urang deuk ka Allah boga jabatan pikeun jabatan. Urang deuk ka Allah boga pamajikan pikeun pamajikan. Urang deuk ka Allah boga harta pikeun harta. Dipan kitu amat cenah. Atuh kitu wae kabehan ge. Pacina pun Kiai Habib Lutfi sugih, Imam Syafi'i sugih, ulana le sugihna. Resep na kana dunia. Resep teu hanya kana dunia. Dan Abdul Qadir sugih. Boga anjingna 1000. Hiji anjing di kongkorongan ku emas 100 gram. Ketika Abdul Qadir didatangan ku hadamna, "Mama, anjing leungit anu bagus teh sedengkeun eta teh aya emasan 100 gram." Boro-boro anjing mah sia leungit aing mah teu saeutik-eutik acan ninung jeung sasiana leungit los. Cakadam waduh pada jadi kieu tuh. Udah teh aing mah enggak sadar. Berarti eueuh di hate eta lalagaan doang. Lalagaan teh kos kitu. Eueuh di hate. Entak pakai lalagaan. Ai pakai lalagaan bu masalah. Urang mah pan dari hayalan. Kieu bedi imah. Mobil lamun ieu dijual aju dibelikeun deui ka kijang. Nu ieu laku 150. Kijang 250 jadi nambahna kudu 100. Sedengkeun lamun boga karung eta mah kandel di jero hati. Hijab ka Allah da jauh jasa jauh. Kahalangan ku karung goni. Jauh. Hayal. Tah. Jadi urang teh nya horeng hese jadi wali hese. Ulah sambarangan. Norekat lamun geus bebeja geussan. Tarekat mah urusan ruhani urusan bebeja-beja. Ini mau ngobrol, ente dari mana? Saya dari Jawa Timur. Saya Jakarta. Ente tarekatnya apa sih? Wah, anda tarekatnya Qadiriyah ente. Anda mah Naksabandia. Ente mah Supendia. Oh. Atuh kada itu jurusan karuniyah tama. Atuh kada itu jahanamiyah tama. Tarekat udah sudah obrol-obrol. Ieu mah ku ada gesok pusing adanya jelema. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Pulang geus ka Allah teu kudu dibeja-beja. Naon manfaatna bebeja ka nyana? Jadi urusan rohani. Kajeun teuing batur teu nyahoun ge masalah. Ieu mah dibeja-beja. Masya Allah tah. Ngetak digelar tarekat salah. Urusan rohani atuh. Jangan ge bisa nya geus bebeja.
Waduh, saya semalam kebablasan sih nanti. Kenapa? Nggak bangun. Aduh, biasanya saya zikir dapat 10.000, minimal 1.000. Malam tadi kebablasan, kecapean saya. Aduh, dadah. Mana norekat kos gitu. Ya Allah, itu mah hikmat kos gitu mah. Hikmat. Mungkin nak itu udah ngegebrek-gebrek tanggal balimbing. Ada lebat tamu. Hikmat apa? Tapi podal juga bisa kos gitu mah. Nah itu regat mah sepi kan ulah aya nu nyaho kabeh cukup kurang jeung Allah tuh nu nyaho ieu mah bebeja nu regat si bebeja aja make kartu nama nama Kiai Haji Supendi, Kampung Pondok Pasar Kemis, ahli thariqah, mendingan diseret diasupkeun ka sumur pareng. Gusti Allah tuh lamun geus lahir bersih mindana syirk. Urang bisa ngobrol teh jeung eta jeung Tiflul Maani. Urang bisa ngobrol urang. Urang teh aya 2. Urang jeung eta lalahiran tina kolbu. Set bisa ngobrol. Dan lain-lain sebagainya. Bisa hiber eta bisa nulungan jelema aya jelema ngaguling tak ditulungan plek aya jelema gering tulungan aya jelema lagi ka sumur tulungan aya jelema eta teh hihi berat ulah kaget lamun aya jelema set misalna tabrakan ditulungan dia kaget padahal nanti jelema mah di imah kok aya Tiflul Maani duh aya di ditu aya di dieu kos gitulah Tiflul Maani eta teh mutahharun min danas kene wallahu a'lam.